A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetap kagungan Gusti Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wabihi sareng mung ka Gusti Allah wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umurid dunya kana sadaya urusan dunya waddini sareng urusan agama. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetap kagungan Gusti Allah. Janten sadaya pujian eta mung kagungan Allah wungkul. Anu manapan pujian teh kabagi kana 4 bagian. Aya nu disebat puji qadim ala qadim. Mujina Allah ka zat Allah nyalira. Pantas da mung Allah wungkul anu kengeng anu berhak kangge dipuji pan. Terus aya nu kaduana disebat puji qadim ala hadis. Mujina Allah ka makhlukna. Pantas Allah nyiptakeun kana makhlukna teras ku Allah dipuji eta ciptaanana. Teras anu katiluna aya nu disebat puji hadis ala qadim. Muji na makhluk ka Allah. Urang muji ka Allah tos sapantasna bahkan sawajibna da memang Allah wungkul anu berhak kangge dipuji. Teras aya oge nu kaopatna nu disebat puji hadis ala hadis. Muji na makhluk ka makhluk anu sanes. Urang pan nalika ningali aya nu geulis atawa nu kasepan ku urang osok dipuji. Meuni geulis, meuni kasep, meuni pinter, meuni wanian jeung sajabana. Wajar jalmi pan gaduh naluri nalika aya hal anu pikaresepeun atanapi hal anu ngajadikeun pikeun tumbuh pikeun pujieun gitu kan, urang osok spontanitas hoyong muji kana hal eta. Wajar gitu nalika makhluk muji kanu sanesna. Tapi anu prayogi di garis bawahi bahwa sadaya pujian eta mung kagungan Allah wungkul. Dina hartos upami teh mah memang aya makhluk anu muji ka makhlukna di anu sanes, ta eta anu dipuji teh ulah jadi ngarasa bangga, ulah jadi ngarasa sombong, takabur, tapi justru uihkeun deui ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang sadaya pujian mung kagungan Allah. Numawi kan urang diajarkeun nalika aya nu muji minimal ku urang disebatkeun alhamdulillah. Dina hartos eta pujian ku urang disanggakeun deui ka Allah. Nah salarasna madekan nalika batur muji ka urang teh sabab Allah ningalikeun kaalusan urang ka manehna sehingga manehna daek muji ka urang. Allah nutupan kagorengan urang ti manehna sehingga manehna teu apaleun kana kagorengan urang. Dalam apaleun maka teu hayang-hayang teuing muji teh. Dumawi nalika aya pujian sapertos kitu tos sapantasna bahkan sakuduna ku urang dikembalikeun deui ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Taku margi sadaya pujian teh kagungan Allah. Nah ieu sadaya pujian make disebat kagungan Allah margi Rabbil alamina. Allah anu mangeranan sadaya alam.
Nu dimaksud alam di dieu nyaeta kulluma siwallahi, sagala sesuatu salianti Allah eta disebut alam. Sadaya makhlukna disebut alam, berarti kalebet urang. Tah Allah ngurus kana sadaya alam eta. Allah ngurus kana sadaya makhluk eta tanpa perlu bantuan anu lain. Numawi pantes sadaya pujian kagungan Allah. Nya ayeuna upami teh mah aya hiji presiden bisa ngurus rakyatna. Rakyatna teh ngarasa tentrem, sejahtera, bunga teu kakurangan, kan ku urang pasti dipuji eta presiden teh alus. Tah komo Allah anu nyiptakeun urang, nu nyiptakeun presiden, nu nyiptakeun sadaya makhlukna, teras ku Allah diurus sadayana. Pantes pisan pan Allah kengeng pujian, mung Allah nyalira bahkan anu berhak kana eta pujian. Taku margi Allah teh ngagaduhan sadaya pujian, teras Allah nyalira anu ngurus kana sadaya alamna, kana sadaya makhlukna, ku hal eta wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Mung ka Allah wungkul, da Allah wungkul anu ngurus teh, anu ngurus ka urang, berarti mung ka Allah wungkul urang nyungkeun pitulung. Nyungkeun pitulung kana sadaya urusan dunia sareng urusan agama. Naon wae pangabutuh, naon wae kahoyong, naon wae cita-cita bade urusan dunia atanapi akhirat, atanapi agama, maka ku urang dipuntangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.